lamun bapakku almarhum abahku lah nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu didinya aya masjid, aya bangunan cenah didinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema. Pohoan ngomong ternyata nyambung. Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya mah pertanyaan Pak Kiai, saya mau tanya, ada istri saya selingkuh. Suami tidak tahu nyampe hubungan badan. Apa suaminya ikut dosa atau tidak? Apa istrinya harus minta maaf apa yang telah diperbuat oleh istrinya? Saya menukiki ditanya. Soal dosa mantu kababawa salakina mah sebab dama pribadi, urusan pribadi deui. Kecuali lamun ku salakina diantep atawa dititah. Oh malam minggu ka ditu lumayan 1000-2000. Neraka tuh salaki kata. Soal minta maaf atuh kudu ka salakina lamun teu bakal fitnah. Tapi lamun bakal fitnah mah teu kudu. Saya heum ku sorangan kebejang ceng-celengan di akhirat. Itu bae eta mah. Adapun salakina hayu nyaho kumaha tindakan salaki terserah. Dek diteruskeun bae rumah tangga na mangga, dek gesan bae eueuh masalah. Tergantung kumaha bae. Kitu tama. Kemudian ieu mah Fatihah deui sing hazrah. Ieu manon ye Bahagia rek nanya, aya di kampung onom seorang ustad anu ngaharamkeun zakat fitrah ka pamarentah. Tolong pangjelaskeun. Saya kakarak ngaji meureun. Unggal dek puasa ngajelaskeun. Atawa ngajina saya mengees bae. Zakat fitrah eta wajib hukumna sarua jeung salat jeung zakat nu lain ge wajib. Zakat eta aya masrobna 8 innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Amilin muallafah terus 8 eueuh pamerintahan di jerona eueuh baca Qur'an eueuh. Kuari ka pemerintah lain pemerintah amil zakat, pemerintah ngabentuk amil zakat. Jadi ngazakat ka pemerintah teu saharap. Kadangnya ku cilisia. Ngadenge nasi ku dengkul bae. Ngajina atuh bentak. Bentak ngajina ulah sokos Kiai Golkar. Teureum bae. Dina Qur'ana ngazakat ka pamarentah. Danyekeun ku ceuli haram atuh. Aya teh kuari badan amil zakat dibentuk ku pamarentah. Lain ngazakat ka pamarentah, mun ngazakat ka pamarentah teu saharam. Kadenge ku ceuli sia. Tarolol sia mah. Zakat ke pemerintah, di Quran, di hadis, haram. Zakat ke pemerintah, siata. Ayo lain ke pemerintah, badan amil zakat meunang ngabentuk pemerintah. Ulah salah ngomong, ke pemerintah mentesa. Badan amil zakatna memenuhi syarat ente di urang ente.
naon sababna nu disebut amil mendata aya sabaraha nu kawajiban ngazakat didata ku amil zakat sabaraha fakir miskin nu bakal dikembalikeun ieu zakat ka masrofna gawe ngaranna lain ngecedog di kantor digawe amil teh wong kang migawe badan amil wong kang migawe ing zakat kadengen teh ku celis ya bongan sia nanya wong kang migawe amil teh lain wong kang nikahaken aduh supaya jelas ya pan urang ngaji data ku badan amil zakat sabaraha nu wajib ngazakat di Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Cikupa, Belaraja, kumna sakabupaten geus aya pagawe. Data sabaraha fakir miskin termasuk rang dangora. Nu kolot. Tapi nu aya caian keneh. Eta pagawean bas teh beres set cokotan mawa karung badan amil zakat dibagi rantingna ka kecamatan ka desa nyana nu kudu datang ka unggal 5 utusan pamarentah mawa karung data sabaraha paksa nu teu daek ngazakat teh paksa wajib ya nu mampu eta ngaranna tugas amil beres bawa ka kabupaten atawa ka kecamatan di dinya bagikeun deui ku amil panggul deui ku nyana sabaraha nu kudu dibere zakat tak sah ngazakat ka badan amil zakat nu model kos kitu menurut aturan agama Islam nu kitabna Al-Qur'anul kadengen teu ku celis ya zakat ngaranna badan amil zakat ngejentul di kantor bae tuh dek irah gawena aja dek dibawa ke kabupaten kok teu pernah ngadenge fakir miskin kabagian ieu keur carita Al-Qur'an keur carita bongan sia nanya ka aing mun teu dijawab aing doraka cenah eta kudu di ka masjid-masjid kan salah musola salah BHS saya bakir carita loba keneh fakir miskin nu kudu disalurkeun zakat eta ka masrofna sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Eta secara global kos kitu ieu lain zakat ka pamarentah eueuh di Qur'an eueuh di hadis eueuh di kitab ulama aya bebas dibentuk ku pamarentah tapi sesuaikeun jeung aturan-aturanana gawe ngarikrutna jeung ngabagikeunana sesuai jeung aturan tah kula mangan ngabejakeun doang besi hayang nyaho aslina kos kitu adapun teu sesuai jeung aslina tanyakeun ka ditu ieu mah nyaharitakeun aslina pembentukan baz kos kitu menurut aturan mazhab Syafi'i jeung berbagai-bagai mazhab kos kitu tah tinggal kula deuk nanya akur henteu di urang isya beranian sia nyebut henteu tangkep sia tinggal lain kudu ditangkep benahi atupan ieu negara urang pamarentahna mayoritas Islam
masyarakatna mayoritas Islam mun ditanya kabeh gesieun ka neraka hayang ka sorga bupatihna gubernurna camat ka Hansip Tommy sieun ka neraka atuh lain kudu ekstrim lain kudu haju pamarentah degeng perbaiki benahi jakabeh ge ieu teh beragama Islam yu urang benahi negara urang minimal sakabupaten Tangerang saprovinsi Banten supaya rapih lain aju kudu kiai nu bener teu beres teh kiai tidak sesuai dengan aturan pemerintah nak nu kudu dirapihan jasarua urang pada hayang ridho Allah subhanahu wa ta'ala mantap naon bahas atuh di DPR bahas atuh di MU bahas atuh sia seuri di depan atuh bahas sok sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim buka kitab pas kitu benahi jakabeh ge mun ditanya camat sieun ka neraka polisi sarua abri kitu kene eksekutif atuh sarua pelaksana daripada sodoran itu legislatif atuh sarua bae sarieun ka neraka hayang ka sorga geus atuh benahi sesuaikeun jeung aturanana ulah acak-acakan saukur sakitu aceuna moal ngadenge mangga leg-leg engke di ditu di akhirat so kaditu sakitu hungkul tah abeh nyaho ditanya naon gitu bongan sia nanya tah pas kitu tah pertanyaan sia pasti sia ieu greget ka kiai nu ngaharamkeun nu bener sia nu goblok ge abeh jawab itu malah mengingat di kampung saya banyak saudara-saudara kita umat Islam yang ikut merayakan tahun baru Masehi dengan membakar petasan, kembang api dan juga kegiatan-kegiatan maksiat lainnya. Bahkan di antara mereka ada ustadz dan ustadz Golkar dan orang-orang yang sudah punya pangkat haji Golkar. Untuk itu tolong dijelaskan sekali lagi hukum merayakan tahun baru yang seperti itu. Atuh temen teu kudu heze-heze ieu dititah apa henteu ku agama geus sakitu. Lamun dititah mana ayatna mana hadisna, lamun henteu atuh kasia-sia doraka eta mah. Ye nu nyieunna ge milu masalah ye. Aduh, iyalah jang ningali kumaha datang ka mana ieu mempertahankan akidah, mempertahankan kesucian agama ternyata atuh kos kadari. Adam memahami makna Al-Quran itu hukumnya fardu ain apa fardu kifayah. Memahami makna Al-Quran mah ieu teu butuh teu fardu maca na nu dipardukeun ge. Fardu ain Fatihah. Fardu ain mah anu tiba ka tiap-tiap hulu mun teu bisa doraka. Eta Fatihah lantaran jang salat unggal poe sapoe sapeting minimal 5 kali yakni nu farduna tambah nu sunah. Adapun memahami makna Al-Qur'an tergantung kebutuhan. Lamun urang butuh jang pembahasan misalnya zakat atuh wajib jang umum fardu kifayah atuh lamun teu mah membahas soal salat wajib membahas soal puasa dan lain sebagainya wajib lamun diperlukeun mun teu diperlukeun atuh ngan maca na nu wajib ain
bagi jelema anu geus akil balik sakitu bagi jelema anu makna non maha makna Al-Qur'an kemenang ku otakna sorangan kudu make hadis makna ayat ieu dijelaskeun ku hadis Kangjeng Nabi kumaha hadis Kangjeng Nabi na hese dijelaskeun ku ucapan ulama hese lantaran mujtahid na iyalah dibahas ku para kiai-kiai nu mampu nu menguasai kana istilah-istilah sebab aya istilah fikih disebutna mustalahat hadis mustalahat Quran mustalahat fikih disebutna usul-usul fikih tah kos kitu jadi hese nyaritakeun makna Al-Qur'an lantaran lain kudu dihartikeun ku otak Quran kalam Allah boro-boro ngahartikeun karak macana ge haju ngapae asal ngadengen nu maca Quran WHS atawa urang maca haju HS bae ca Quran teh bu aing dianggap obat tidur ku sia Quran berat Quran mentak jelema nu dibere dibukakeun hatena daek maca Quran eta geus bisorgaeun jasatan atawa daek ngadengikeun Al-Qur'an daek ngahartikeun ngadengikeun geus pohara teh mah meunang taufik ti Gusti Allah ngadengikeunana doang ge geus pohara komo bari maca panjang cerita Al-Qur'an urang masih keneh nyaritakeun masalah kisos di mana di negara wajib ngaraksa jiwa kemenang dirusak jiwa manusia kecuali anu merangan ka agama merangan ka jelema mukmin satungtung temerangan wajib kudu diraksa ketika nyeun karusakan maka wajiblah kakenaan ku sanksi kitulah Imam Syafi'i ngajelaskeun dina aturan tata cara sosial kenegaraan nu patali jeung syariat nu dijelaskeun dina kitab Al-Qur'anul walil qisasi hayatu ya ulil wajib ngaraksa turunan supaya jelas turunan puguh bapana puguh mana lantaran kadituna bakal aya nu ngarambat masalah pertikahan masalah warisan geus atuh teu meunang dirusak turunan ketika ngarusak turunan ku cara zina maka dikenakeun sanksi lamun muhson diranjam datang ka pae lamun goer muhson dijilid dirangket 100 jilidah zani wazaniyat zaniyat wazani fajlidu minhuma mi'ata jaldah tekalaku tah di urang hukum-hukum kos kitu non gitu kemudian masalah harta temenang dirusak lantaran harta daya ngarupakeun satu sarana jang menembus ridho Allah subhanahu
minimal najang nutupan aurat samping baju nahetakan harta belah dituna jang dahar belah di najang dahar belah dituna jang kamukah kemudian korban dan lain sebagainya geus wajib diraksa eta harta teh ketika aya nu ngarusak harta dikenakeun sanksi wajib dipotong leungeun kitu keneh ngirit harga diri teu meunang diacak-acak teu meunang dirusak ketika dirusak dikenakeun sanksi tah loba urusan-urusan nu kudu dilaksanakeun di nagara termasuk tatanan syariat mun teu ngalaksanakeun salat ieu wajib kudu dipaehan loba tah di negara teh anu kudu diurusan tah di negara urang hiji-hiji acan nu tadi cikeneh dicaritakeun hiji bae diurus teh jadi negara urang teh negara itu anu ngeusina mah nu percaya ka Al-Qur'an tapi aturanna mah make aturan Walanda tinggal urang marayat ieu atuh nyanggakeun sadaya-daya ka inohong-inohong nu aya di laluhur nu keur uncang-uncang nyana endek tah moal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala padahal mah lamun diayakeun sahiji dua boh didukung jasa ku rakyat lantaran eueuh nu pernah mencoba kos kieu lah negara urang nu zina ambalayah teu puguh hukumanana nu maling kuari mah ti mimiti maling sepeda HP motor mobil datang ka maling-maling sempak kuari ambalayah luar biasa maling kemudian adu aya nama pembunuhan geus ambalaya tapi eueuh nu dikenakeun sanksi-sanksi nu sesuai jeung aturan Al-Qur'anul saha buaya presiden anu bisa saha moal ieu nu diuk di RI 1 atawa di MPR atawa di DPR di pusat anu bisa satungtung can bisa urang kuarieu hirup di negara Indonesia nu aturan nama ke aturan Belanda demokrasi HAM hak asasi manusia nu dijunjung tinggi ku Amerika diterapkeun di Indonesia makin hari lain makin bagus makin hari makin bobrok boro-boro rakyatna pejabatna ge makin acak-acaka tinggal ditanya bae barartah apa henteu boga hukum kos kitu aturan negara diserahkeun ka urang betah tah henteu urang sebagai rakyat Indonesia nutur-nutur hukum model kitu acenna betah terus acenna teu betah da kumaha sok urang rumuskeun ulah siap jadi presiden naon aduh Indonesia takos kieu tapi kulantaran menang karuhun urang ieu baheula negara tetep bae kudu dijaga ulah datang ka direbut ku bangsa lain baik nagarana direbut dijajah atawa hasilna dicokotan dicokcrokan urang mah dibere hampasna doang
terserah diserahkan ke urang deui bae. Teu daya teu upaya urang mah iwal ti ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu. Mudah-mudahan pamimpin ulang nu teu bener sing ku galedeg. Bangun har ngeuseun amat. Ya Allah, ya barang sing jelegur mah kena galedeg aing we disalahkeun. Masya Allah karim, ya negara urang geus kieu. Karepna lain beki bagus, pasti beki ancur-ancuran. Kobon leuleuh kader-kader nu bakal jararadi SD SMP na ku ari geus marabok, SMA na geus tawuran. Terus kuliah na geus main beli-belian, geus teu ngandalkeun kepinteran, teu ngandalkeun otak. Ngandalkeun teh geus tukar dari itu bae teh calon-calon pemimpin nu bakal datang, Masya Allah kari. Tinggal tunggu kehancuranana bae. Geus 2 armada lamun rapi, hiji pamarentah nomor kedua ulama, umaro jeung ulama pada ngabangun bangsa jeung negara. Ulama bagian keagamanana supaya rapi direpok-repok, mun cara bebek mah diangon bisi nyasab ka dieu digiringkeun, dipecut ka dieu terus gitu. Nu boga lahana pamarentahna sing bener nyieun lahana paranti bebek mana, paranti embe mana, paranti kebo mana, supaya jelas. Nu ngangonna sing nyaho kangangon bebek, ulah bebek ka mana nyana di mana, pecutna ge leungit. Ngangon bebek teu pararuh. Tetapi ingat saenggeusna negara acak-acakan, tetap ulama mah teu meunang eureun dakwahna. Ulama mah kudu terus bae amar ma'ruf nahi munkar. Di tengah-tengah negara acak-acakan pamimpin teu puguh ngurusanana, lain haju lepas tanggung jawab. Ulama mah terus bae wajib, lantarannya nama diamanahan ku Gusti Allah ilmu, diamanahan syariat. Geus teu meunang eureun kajen ku kumaha ge. Lamun ulama eureun, pamarentah hancur, atuh ndek kamarana, ndek ka rumaha rakyat. Jadi kudu terus bae ulama mah sangkilang pemerintah korupsi, pemerintah mabok, ulama mah kudu terus bae negor bae. Boh ka pemerintah, boh ka rakyat, terus bae ngagiring-giring umat, terus ngangon umat supaya atuh kajen nu mapal 10 nu henteu 50, sugana tu nu mapalna 20 nu henteu 30, nu mapal 30 sugana aya 20 nu henteu, nu mapal 40 sugan 10, mapal 50 jeung nyana-nyana mapal. Jeung nu ngangon-ngangon mapal. Geus mararapal kabeh. Masya Allah karimnya. Tayi ayah hibzul nafsi, wajib diraksa diri, ngaraksa awak, ngaraksa ruh. Ketika dirusak dikenakeun sanksi. Loba teh mah urang mun mancaan fikih dina majalis be, majalis susaniyah. Eta teh geus aya caritaan hibzu dina berbagai fikih. Komo Imam Syafi'i mah geus nyaritakeun jasa dina siasahna. Oh rapih mun urang macaan kitab politik Imam Syafi'i asa bakal kurapih negara. Lantaran maka aturan-aturanana ngeunaheun jasa struktur namun di skemakeun teh ka harti jasa. Ieu presiden atau raja, ieu menteri-menteri mun cara menteri terus rapih jeung sanksi-sanksi. Tapi ingat kuari di negara
di dunia keur mejehna dipojokeun Islam teu dibere angin. Padahal lamun secara politis di saat Islam ieu dicurigai berarti di jero Islam teh aya nu teger. Moal pati-pati Islam dicurigakeun jeung moal pati-pati Islam ieu dipojokeun lamun di jerona eueuh anu pikahawatireun. Ya tepat tuh ke Amerika ge lamun lemah malah sapira kos kitu urang ge pan. Itu can yang dirakan lah kos kitu ulah dianggap. Tapi ketika geus del cel urang ge rada culak cileuk. Nah itu secara politis kos kitu ternyata Islam teh dipake kasieun ku Amerika. Sebab horenganan aya nu teger di jero Islam teh. Anu dirahasiakeun mun kamari Osama bin Laden lain nalagaan asetna diunggal negara. Teger berjuang kuari ge masih keneh ieu Islam teh mantak Amerika kajian teh ngomongno gagah ge di jero hatena masih. Komo ngalawan Indonesia mah siono. Geus teu kudu ku tentara ku aki-aki geus sieun. Ku aki-aki geus sieun. Ku gitu. Mendaknya nama ngarep-ngarep aki-aki jera parare. Bab sih. Tentara mah geus teu dianggap sebab didikan nyana. Masang kuda-kudana geus kanyahoan ku nyana jeung teu dibikeun kabeh kapan aturan-aturan teh aya anu disumputkeun jang perang engke teh rahasiana supaya menang. Moal aya Amerika mere taktik perang kabeh moal bisa. Pasti 2-30% aya nu dirahasiakeun beusi ngalawan nyana boga pamaehna tapi aki-aki mah tah sieun biasa. Cieun aki-aki anu kopehna beureum anu kancingna ge salah imah eta sieun eta Amerika kanu kos kitu teh lantaran di zaman Belanda ge nu ngelehkeun Belanda teh eta lain tentara anu dardiru tah anu aki-aki anu tek nyekel batu bismillahirrahmanirrahim cegur lain aki-aki nu aya di dieu aki-aki eta tah atuh teh samarange Indonesia tetep boga sejarah lamun Ki Ahmad diseret di Banten datang ke Cikande di Cikande nangtung seret deui datang ke pos didinya di pos nangtung dibuka dadana Ki Ahmad cek belan ini bukan orang ini jelema nu kos kararitu mantak aya ngaran Jalan Kiai Haji Hairun, Jalan Kiai Haji Ahmad, Jalan Kiai Haji Samaun. Eta teh boga sejarah dibaca kunyana. Lamun ketika jelema neuk ngareli bararingung kabeh cek Samaun ulah bingung yeuh di barere batu bae tinggal nu buta kula mah moal cenah moal ngeli. Lantaran kula mah buta teh naon di bere batu doang. Buat turun ngareli nu buta menyekelan batu bae kadenge Belanda duduk murti sembalu. Dibacaan bismillahirrahmanirrahim timpahkeun wow cegur eta nu buta bae bisa ngajegurkeun komo anu bentak meureunan tah urang ngadenge kos kitu mah resep tah perang teh asa deuk menang wae ji atuh ulah dikira Indonesia mah lamun Ciomas terkenal lain di Banten bae Ciomas mah Jawa Tengah Jawa Timur terkenal asal nyaritakeun Banten terkenal dengan Ciomasna nu mantap keur zaman kula mondok mun ngomong ti Banten dicoba bae kurang Madura bloon tah urang Madura asal ngadenge Banten bae Jawa Timur Madura nyoba bae ka urang Banten lain di Indonesia bae di Belanda di Amerika terkenal orang Ciomas emang kumaha gitu lantarannya nama nyieun golok lain make nanaon make leungeun dibeulem besi sagesa dibeulem hurung beureum dipaut orang Belanda neulekeun bae waduh sakieu berapa ieu kos kieu
golok tadi gitu kan set dipaut diemple-emple urang Belanda gede waduh lain lawanan cek lain aku kos gitu tak golok cium mas teh lawan make trang tong naon make leungeun dipaut set beres tancemkeun ka hulu orai taneuh ceuk kenakeun pindah peurahna ka dinya beres puasaan 7 mulut kaburu paeh tanu puasana golok cium mas emang kumaha pakai teu kudu dikenakeun asal katoel tek geus ngerenyed sakabeh awak tuh baheula kos kitu mun perkerisan temanggung kedu eta kumaha emang nyeun keris kitu emang nyeun keris kumaha make lain asugeun cet ploy-ploy eta nyeun keris teh kos kitu eta teh dipake kasieun teh ku Amerika jeung ku Belanda nu kitu tah nu mantak nyana teh aya ku ari meneliti ka Indonesia aya keneh tah nu kos karitu teh satungtung aya keneh moal ka aing merangan Indonesia moal nu mantak padahal mah geus areuweuh ngan aya keneh aki-aki nu ngebeledeh dianggapna eta asana ieu cenah ieu ya Allah boga sejarah tetap Indonesia lain lalaga tenang bahkan di Indonesia mah diperkirakan di batur geus dardirdur moal waka diserang moal waka di Indonesia ieu lain lalagaan Timur Tengah serang Mesir diserang Syria diserang Irak diserang Iran diserang terus bahkan ke Thailand ke Malaysia Indonesia mau moal waka terakhir sieun lain lalagaan sieun cal model Gus Dur ya mun teh sieun kita Amerika ka Gus atuh sieun tetebakan dana japas jasa tilu tetebakan di Amerika teh tepat salah sahijina nu ditebak eta anu di Gedung Putih anu aya pependeman di jerona gitu di buktikan pan bener tetebakan kampung di salah satu kampung eta Gus Dur nyaho pernah nyaho teu ka jero kampung eta di Amerika aya satu kampung dedinya disebutkan anu aya itu selidik bener kan itu nah eta lah bingungeun nya ka jelema-jelema model kos kitu tah mangganing cek Gus Dur setelah saya tidak ada mungkin muncul orang-orang seperti saya nyingsieunan doang mana seberbukti nama mana tuh kayak Gus Pur Bata gimana cerita tuh di negara orang keur diantep acak-acakan kia emang gue naringakeun tuh aya gaib para wali-wali di istana ya wali-wali tenang keur bae keun bae diantep dek mana sia lempangan dek kumaha sia we ditol mah tetep ditoelkeun bae antep huru-hara seutak saeutik kok masalah tetep nu nyekelan Indonesia mah lain jelema sambaran lain eta burung Garuda teh engke mah hiber unggal negara ngabogaan kos kitu hitung-hitungan tapi di Indonesia paling sulit boga sejarah Bung Karno teh mantap Bung Karno mah ku urang Cirebon dianggapna lain jelema Bung Karno mah mau sebab pernah kadeule asup ke hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jeleman keur aya di kebon ternyata jadi mau Bung Karno jadi mau tanya sejarah lamun ka benda kerep tapi nu nyaho ka Kiai Zaini mata almarhum nyaho nya mah disebut mau Bung Karno jadi mau bae biasa ketika ka Lampung Bung Karno asup ka Lampung ngahiji jadi gajah mantan sing ada itu saya gajah tuh ngato hese Bung Karno mah tuh tempat tapana loba jasa unggal provinsi aya tempat tapa Bung Karno ya Allah ya Rabbi di imana kadang-kadang aya bae
ayeuna nya kelad Indonesia teh kudu tipe-tipe Bung Karno aya keneh tenang boteng bilu ngaji di dieu orang nyaritakeun negara Indonesia mah kos kitu aneh tenang kalem urang mah urang bae ngaji nu ngurusan negara aya keur barodo kuari memang ieu bang negarawan teh keur barodo ngenkeun bae anteu engke ge aya muncul tek nu urang kaget kuari masih kene kuliah keneh beneran ieu mah bakal nyekel negara Indonesia teh kuari masih kene kuliah nage nya nama 3 universitas 7 universitas jelema na nyana keneh tapi di universitas anu aya di 7 universitas tenang bae geus bisa bahasa Jepang bahasa Cina bahasa Korea komo endi mah kitu mah masyaallah ke ulah bingung ulah bimbang batur mah batur nyekel negara keur acak-acakan urang mah ngabeberes urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala aya nu ngaping negara teh tenang lamun bapakku almarhum abah kula nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu di Pelabuhan Ratu di dinya aya masjid aya bangunan cenah di dinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema pohoan ngomong ternyata nyambung Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu Buya pernah nyarita deui kumpulan di Pelabuhan Ratu mata sing hade urang Cikupa pernah deui neangan teluh tama ka Pelabuhan Ratu namun Gus Dur nyaritakeun Sunan Kalijaga kuburannya ternyata di Pelabuhan Ratu terus Gus Dur ngomong ternyata makam Sunan Kalijaga di Pelabuhan Ratu ceknya nanti saya ketemu saya ziarah ke sono ketemu di Pelabuhan Ratu aya naon di Pelabuhan Ratu mentak ge loba orang Amerika nu datang ka dinya foto di shooting ternyata hasil shootinganana macam-macam makhluk-makhluk gaib nu pararuti nu wararideung beunang gunyana tah je pancen ieu mah kos karari ieu aya aki-aki nu ngebledeh aya sieun Amerika Tadeke tinggal berani na bae presiden ngegetak Amerika tinggal nungguan presiden doang asal digetak kiih beres ngusir dada geus teu kudu ngake demo-demo nunggu RI 1 tenang kalem di kos kitu mah cenah tah si ulah sok ngabingungan negara bingungan diri sorangan mah geus datang ka mana ieu tahajudna geus datang ka mana dilanjut kewajengan musannif wala qisas fi kasil izami wajib qisas dina ngahancurkeun tulang mun gelut kemudian bisa mariskeun leungeun atawa cimandena geus jago jasa ditekenkeun leungeunna kemudian didedetkeun ceger bletrak potong tete kudu kisos teu kudu dipaehan ngan engke kena sanksi diat doang tah motongkeun teh sabaraha kisos teu kudu naib cimande mah lain lalagan man ieu diadu-adukeun jeung tiwu ieu na ge panjang jiga asal kita dek teu kudu bohong nya lemu atuh ngajotos ge teu kudu pancang teu kudu asal kena angin boleh Pak Cimande nu asli mah kos kitu mentek Cimande mah baheulana teh nu bogana kan Kiai Zakaria ta eta teh nya nama ngawiridna ge bari diu dihandapeun di kolong bale ngaulinkeunana ge
Eta Cimande matek hiji kembang hiji eusi hiji wirid Cimande mah kos kitu mendak lamun keur diuk nya nama aya bae anu ngalungan naon bae ka huluna cek beunang asal cau mun batu teu beunang walaki sosok bikasil izami cuman walau qatu aqrabi mafsili nongges yang mahorenganan walau audahu wa hasama audahu wa qadza qamzata abiratin munaya jelema natuan ka batur kemudian mecahkeun kana nu ditatuanana ta eta teh ai kisos man teu kudu dibales pati di cuman kudu dibales saukuran tatuna tersebut bales bae enggeus tadi balas dikenakeun sanksi diatna 5 onta anu bisa dipakai kurban onta anu pas belum bisa dipakai kurban teh umurna 5 tahun beda jeung munding mah 2 tahun sapi 2 tahun nu bisa dipakai kurban teh umur 2 asup ka 3 mun sapi kebo 2 tahun asup ka 3 eta bisa dipakai korban nanya kena ulah kanu jualan kebo nanyakeun kanu jualan kebo jualan embe mah nya nama bisa bae nu penting mah laku ieu ulah nanya kena ka ahlina mun embe gembel 2 tahun ka 3 1 tahun ka 2 mun embe Jawa makzi ngaranna 2 tahun asup ka 3 sakali deh mun urang korban make embe hiji embe saurangeun ta eta teh mun embena embe gunung embe gembel embe Cianjur embe Garut ta eta teh 1 tahun asup ka 2 geus bisa lamun embena embe gunung embe Jawa eta 2 tahun asup ka 3 lamun sapi 2 tahun ka 3 kebo eueuh bahasa kebo teh eta di kitab mah eta mah dikiaskeun ka sapi jadi 2 tahun ka 3 nah onta mah 5 tahun eueuh di urang mah onta kos kitu nu mentak mungpang mengpeung urang keur hirup neangan jang batur hirup urang sanggeus maot batur hirup urang kuari di dunia mah batur sakasur pamajikan batur sadapur keluarga batur sasumur tatangga aya deui batur salembur eta mah sadesa aya deui batur sati kukur ta eta teh batur-batur urang manusa kabeh ge jangan laksanakeun bisnis jangan laksanakeun politik jangan ngarealisasikan berbagai-bagai aturan kudu aya jelema atuh urang atasan kudu aya bawahan pamarentah kudu aya rakyat kiai kudu aya santri dan selanjutnya nu dagang kudu aya konsumen manusia etalah batur hirup urang salila di dunia urang sieun menta anteur urang isin ge aya nu nganteur etalah manusia takos kitu tah kahirupan di luhur bumi ketika urang maot batur urang teh amal urang nah ieulah persiapkeun jang batur urang ketika urang maot pamajikan urang ceurik anak urang ceurik ngan datang ka bibir kuburan doang embungeun nyana asup ka jero kubur mah kajenting tadina nyana sumpah setia sehidup semati bohong ngan sehidup doang moaldaikeun semati moaldaikeun tah jang batur urang mah amal urang salat urang milu ka jero puasa urang milu ka jero zakat urang milu ka jero haji urang milu ka jero ngaji urang kuari tahajud duha sedekah ieu asup ka jero termasuk korban sup kajero bareng jeung urang mendak fasolli li rabbika
rabbika wanhar salat anjeun salat lebaran wanhar ay wanharil udhiyah encit kumaneh kurban antak sakumaha kamarin dijelaskeun riwayat Siti Aisyah ma'amila ibnu adam yauma nahri min amalin ahabba ilallah min iraqatid dam. Daya anak Adam beramal di poean lebaran tina hiji amal nu paling dipake karesep ku Gusti Allah tibatan ngucurkeun getih yakni kurban. Naha innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha. Saenyana kurban engke bakal datang jaga di poe kiamat. Tandukna bagus jasa, cekerna bagus jasa. Nyayagikeun jelema nu korbanna nu bakal mawa langsung ka surga nu mantak samminu matayakum samminu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah sing lalintuhan ku maneh kurban maneh hartina mun de korban nu lintuh ulah nu kuru lantaran eta bakal jadi kendaraan jaga di yaumal. Mentek ulah korban kunu buta tesah urang korban embe sapi kebon nu buta tesah lantaran cacat kitu kene korban embe sapi munding anu pincang teu bisa leumpang tesah korban anu gering nyata geringna datang ka urung jasa tesah jadi kudu nu jag-jag kudu nu lintuh jasa kumaha cenah kiai lamun aya nu korbanna ieu mah sapina teh kitu dikabiri teu masalah kumaha ye lamun aya lalaki pan utamana mah lalaki afdolna mangan aya ge sapi lalaki jeung bikangan aya lalaki nu afdol tapi na kuru ngan aya nu bikang wah lintuh jasa nu bikang bae ulah nu kuru kitu tah mun aya sapi majir aya nu lalaki mah teu sabar halin tuh nu majir mah lintuh jasa majir bae nu majir teh nu teu anakan ngaranna majir bikang ge aya nu majir non ye pemberitahuan Bapak Ngadiono dari Gembor Pasir Jaya diharap pulang karena bapaknya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi Bapak Ngadiono dari Gembor Pasir Jaya segera pulang. Mun sapi kutujuhan munding kutujuhan embe mah saurang kitu nya nu rapih nu bagus urang di dunia bae ge ye di dunia dek ondangan batur geus sarariap kendaraanna urang mah eueuh kendaraanna ge culak cileug bae aing naek nu mana ieu ieu dek ondangan bae ge geus puyeng jasa batur geus sarariap jasa woh mobil masing-masing nyana culungak cilinguk aya angkot pinuh deui pan ilu hayang lantaran kababaturan atau kaduluran kendaraan eueuh aya ge angkot geus pararinuh tah ieu ngaluarkeun motor kempes Masya Allah pareta tinggal sedihna doang sakieu ge endek kondangan sedih brul barangkat tinggal urang lain aya nu nanya deh mang pan teu milu pan dulur mamang ulah loba omong sia aing deuk milu itu benar oh mobil marah pan nyana tungtung mah ye atuh pan teu milu jeung ulah loba omong sia disoekeun semut sia ku aing tungtung mah kos kitu tah eta di dunia bege kos kitu di dunia komo engke hararudang di kuburan be lamun urang dipapageun ku korban urang ai prak barang dedelek urang pan kuru amat ieu mbe aing atuh baheula korban kuru aduh masyaallah
dipersiapkan ya Allah ya Rabbi bunga amat urang ti kuburan ka mahsyar naik kendaraan di mahsyar geus ngabring jutaan manusia dipersilahkan untuk menuju surga abo nikmat jasa sapira 3 juta 4 juta 5 juta dah cara kiai kula mah neuk sapi sorangan we langsung masalah neuk sorangan we sapi ya kari hukumna sunah muakad korban teh hukumna sunah ngan mendekati wajib mentak dingaranan sunah muakad hampir wajib geh jang umat jang kangjeng nabi nama wajib kangjeng nabi nama korban teh wajib mentaknya nama korban saumur kangjeng nabi lobana 63 korban lantaran wajib kangjeng nabi mah urang mah sunahna sunah kifayah artinya sunah kifayah fardu kan aya fardu kifayah aya fardu ain kitu kene sunah aya sunah ain aya sunah kifayah nah ieu korban mah sunah kifayah saimah saurang ge cukup jang sakadar nutupan non kitu ngaranna nutupan kasunahanna cukup nganu teu korban teu meunang ganjaran pagon saimah hiji cukup cuma teu meunang ganjaran nu meunang ganjaran menu korban ngan teu dibendu doang ku Allah ma talabahu syari'u ghairu muhattam atau ghairu hatmin sesuatu perintah nu disarakeun ku Gusti Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah teu diwajibkeun ngan mendekati kana wajib nah ieulah ngaranna sunnah muakkad unggal tahun satahun hiji 2 3 4 goreng urang lah aing mah mencitna 5 oh masalah nu masalahnya nah ye sunnah muakkad hukumna hiji embe saurang sapi mah ku tujuan munding ku tujuan kula mah cenah embe teu boga sapi teu boga kebot teu boga ge kuda los kuda ge dikorbankeun teu naon kuda oh masalah masyaallah karim Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikibashain din hadis Bukhari bikibashain amlahain aqranain zabahahuma biyadihil karimah wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahul barakah ala safahihima kanjing Nabi langsung nungtun 2 embe kibas paruti gulde kandukna wah cararapang pohara langsung dipencit ku kanjeng Nabi tandang cekel pesok cekel kitu huluna ditinca ku kanjeng Nabi beteungna teu langsung ku sorangan sama wa kabar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin tah doa kanjeng Nabi ku situ Gusti muga-muga narima Gusti kada korban min Muhammadin ti abdi Muhammad wa ali Muhammadin keluarga abdi keluarga Muhammad wa min ummati Muhammadin jeung umat Muhammad mantak urang mah geus dikorbanan ku kanjeng teu kudu korban masyaallah istimewa kanjeng Nabi mah ecit lobana 63 lantaran wajib kanjeng Nabi mah langsung ngadoa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal hadhihi al-udhiyata ni'matan minka alayya wa taqarrabtu bihima ilaika fataqabbalha kedua tataqabbalhuma kitulah doa kanjeng Nabi ketika kanjeng Nabi ngalaksanakeun kurban matak besi aya nu korban ye ti ayeuna hiji siapkeun embena mun geus aya embena ulah motongan kuku sunah kajenteng pa Jumaah ge ulah setungtung encan korban dipencit ulah nyukur ai mandi mah mandi nyukuran ulah kuku ulah kabeh sakadar sunnah ulah teh lantaran kena jadi saksi ieu di awak urang
hadir urang nu bagus badidinya bahkan urang sorangan nu mencit lamun urang na bisa mun teu bisa wakil ke tah kos kitulah korban bungah jasa lamun urang jaga di akhirat kemudian aya anu nyampakeun ke di akhirat ya Allah bahkan diancam ku Kanjeng Nabi man ujida sa'atan falam yudhi fala yaqbanna musallana sahaja lemah nu boga kalaluasan di poe lebaran ieu cak Kanjeng Nabi sampaikeun ka tasrek 3 poe kemudian kitu teh dek mencit korban geus ulah ngadeukeutan tempat salat ieu ancam ku Kanjeng Nabi nyingkir eta ku hebat-hebatna Kanjeng Nabi ku kudu-kuduna kana korban andai kata jamaah-jamaah bararoga wari atawa 3 poe ka hareup tasrek kemudian teu daek mencit korban fala yaqbanna musallana ulah ngadeukeutan musala ka dieu ancam ku Kanjeng watuh kalalorban kabeh itu di zaman Kanjeng Nabi kuari mah atuh endek-endek nangan pukar pikir kami sakit jadi bejaan teu komo teu di bejaan kos puasa bae sakitu ge di bejaan ja uduk beak uduk atuh komo mun nu ngageuing-geuing baredanan atuh ieu mah geus ka polostromo bae geus masyaallah kemudian urang korban diri urang dek ngorbanan kolot nunggeus maot menang bapak urang emak urang atawa anak urang masalah tapi lamun ngorbanan teu aya patula patalina kayaning babaturan urang atawa kakak urang adik urang ta eta mah kudu aya izin heula izin aing di ngorbanan sia nya hagas nuhun jasa karak jadi geus lamun teu wasiat teu jadi mun nyana wasiat mah aing aduh can pernah korbannya mun aing paeh wasiat pangorbanankeun nya ta eta teh kudu dikorbanan mun wasiat teh ka adikna pangorbanankeun ku adikna lamun teh tadina teu wasiat mah kudu nu ngorbananna anakna tamah kos kitu mah tuh kitu nya geus lamun ngorbanan urang keur hirup mah komo teh mah babari jasa ieu mah nu geus maot ge bapak urang emak urang bapak kolot urang masalah emak kolot urang masalah taku incu anak urang incu urang masalah nu aya patula patalina jeung urang termasuk walina masalah mun deungeun teu jadi nah gitulah masalah kurban sing hade urang ulah kitu ngalengitkeun kesempatan mumpung urang hirup keneh jeung urang keur boga wayahna kemudian korban teh aya nu wajib aya nu sunah lamun wajib mah haram nyokot sanajan saeutik kayaning dinazarkeun lamun nu sunah teu naon nyokot bagi 3 2/3 jang disedekakeun 1/3 jang nyana masalah geus lamun kebo teh mah mun kebo dicokot sapingpingna ku urang mun korban sunah masalah ngan babari jasa korban jadi wajib teh urang keur nungtun embe ditanya ku batur mang eta embe dek dibawa ka mana bawa ka ditu tuh jangan tuh jang korban eta teh geus termasuk korban wajib teu meunang ngadahar tak kos kitu mah teu meunang mentak eta mah lamun leungit wajib ganti lantaran geus asup nazar sakitu bae ge di korban mah tah nya komo teh mah diomong-omong mah ieu jang korban eta mah geus jadi wajib jasa nu sunah mah geus teu diomong-omong tapang mencitkeun dah korban kula eta sunah Nailah wa qadha khamsata abiratin walau awdaha wa naqala lamun aya jelemana tuan kemudian mindahkeun kana tulangna tadi mangan sakadar remuk doang pecah doang guari mah jadi pindah berarti potong keluar nah awdaha walahu asyaratu abiratin bisa dibales kunyana jeung menang deui ditebus ku 10 onta walau qata'ahu minal qui
menjelema megatkan pinggelangan batur baleza lau iltiqatu asabihi namun sakieu ye tah dipegatkeun asa pinggelangan ngaranna tah cenah endek dibales tah sakieu bae sakieu tah ramo doang teu bisa tetep kudu sakieu bae teu bisa ngan sakadar ramo doang pain balahu uzira wala gurma wal asahu anallahu qatul kafi badahu cek awal asoma tetep bae meunang engke dipegatkeun saepek-epekna sapinggelangan sabak daram misalna endek ditebe endek dibalesna tah cenah ieu mah sakieu tah aing mah sakitu bae tah tebusna naon kitu balesna tah sakieu ternyata can anggeus pan sakieu sakieu tetep sakieu sabak da dipotong ieu potong deui sakieu itu tah bales pati teh masyaallah karim mun di pabrik digawe aju curugna kena mesin eta curug hijau sabaraha di pabrik hah 3 juta aya nu ngahajat teh boga duit mah curug dikitukeun aduh masya Allah murah amat 3 juta ya Allah nya ke aya aturan leuwih panjang na ieu maka karak bag-bagan awalan ke jelas nama ke babu kaifiatil khusus aya walau kasar wallah